Umat Islam akhir zaman seueur anu kasasaran, ucap lampah patekadan, seueur pisan pamusyrikan. Musyrik kufur pamurtadan tos jadi kabiasaan, teu ieuh jadi pikiran, mata ruksak kana iman. Syahadat sok diucapkeun, salat oge dilakukeun, majarkeun teh cukup iman, eujeuh ngaku kaislaman. Najan laku teu napakan kana aturan pangeran, teu gaduh rasa nyalahan, eta teh pangajak setan. Ari ngaku umat Islam, ari lampah siga setan, babok zina perjudian, anu jadi padamelan. Ulama dipikangewa, nerangkeun aturan hakna, ngajak sholat jeung zakatna, majar bosen ngadengena. Seueur ajeng nganerangkeun kana hukum ti pangeran, seueur anu ngabalieur beungan jauh jeung kahayang. Seueur ucap pagawean teu sesuai jeung aturan, jiga hade sareng iman, padahal mah kasasaran. Kana salat ngahir-ngahir, majar pameng padamelan, nyiar dunia sasepan, salat narek dikodoan. Seueur parentah pangeran, anu kedah dilakonan, kalah ka seueur alasan, majarkeun teh karepotan. Eling-eling umat Islam, sing eling kana aturan, parentah Allah lakonan, parentah setan singkiran. Mun hirup hoyong salamet, iman urang masing kuat, parentah Allah sing taat, sanajan karaos berat. Al-Quran tong dijauhan, hadis ulah disisihkeun, ayatna jadi bacaan, maknana geura lenyepan. Ayu dulur urang tobat, beungpeung urang masih sempat, ibadah urang sing ningkat, beungpeung tacan keuna maot.